Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya. Satu acana Bapak yang absen heula. Oh, Fira Ayah, Ahmad Ayah, Asti Ayah. Ya, mangga sambil ngantos anu sanes kurang berjalan wae ya. Satu acana mangga disiapkan heula ku KM. Mangga Ahmad. Alhamdulillah nembe Ahmad terus mimpin ngadoana ya dina pangajaran anu munggaran anu ngawitan ayeuna urang medar ngeunaan sajak ya. Satu acana ku Bapak parantos diapungkeun oge di nu Google Classroom ya. Nah Google Classroom cobi ditinggal ya. Janten ku Bapak tos diapungkeun oge dina Classroom nya. Nah pertemuan kahiji sajak cobi orang tinggal tong hilap ku hidup oge ngisi daftar hadir pertemuanna dina ieu link ya. Tinggal ngakses tinggal diisian terus materi oge terus diapungkeun terus dilampirkeun ku Bapak terus LKPD oge aya terus engke dina akhir pembelajaran aya evaluasi tiasa diakses engke ya. Ayeuna mah kurang langsung medar kanu pertemuan kanu materi nu munggaran ngeunaan sajak teh ya nu tadi cobi tah ieu aya PPT-na terus tampil Atas Pak. Atas saya Pak. terus ya mohon tah janten ngeunaan materi sajak teh cobi sedap ya kompetensi dasar janten dina materi sajak teh kedah tiasa menganalisis isi, unsur, struktur dan aspek kebahasaan dina sajak. Terus tujuanna atanapi dina pangajaran teh hidup kedah tiasa ngahontal ieu indikator pencapaian kompetensi ya. Janten nu kahiji tiasa memahami isi teks sajak anu dibaca engke aya ya contohna atanapi ku Bapak ditampilkan video nah ya. Terus anu kedua mengidentifikasi struktur isi dan unsur sajak ya. Anu katiluna menganalisis aspek kebahasaan dina teks sajak. Janten dina pertemuan ayeuna mah fokus anu 3 poin ieu ya. Urang ngaguar 3 poin ieu. Nah, urang lajengkeun cobi satu acan di kawitan Bapak hoyong ngaros heula ya. Nah hidup apa anu kumaha ari sajak kantos maca sajak Pak kantos ya. Bapak yakin sadayana oge pasti tos terang atanapi tos maca nya ngeunaan karya sastra mangrupi sajak. Terus urang lajengkeun ya kanu materi. Nah tadi dia Bapak gaduh salah sawios contoh teks sajak ya. Ieu teks sajak anu judulna doa nya karya Apip Mustofa ya. Ku hidup tiasa dibaca ieu teksna pertos kieu ieu teks sajak dicetak dina buku panggelar bahasa Sunda kelas 1 ya. Tangtosna kan tos diapungkeun oge materina dina Google Classroom ku Bapak ya tadi tangtosna hidup tos maca oge materina sapas kitu nya tos maca oge ieu teks sajak tah ayeuna mah urang supados rangkung apal kumaha rasa jeung nada dina eta sajak teh ayeuna mah urang sami-sami sakseni heula urang tinggal heula ieu contoh anu maca sajak.
Eta seperti itu upami dibacakeun nya tadi sajak anu judulna doa karya Apip Mustofa teh ya. Urang lajengkeun cobi sateuacana aya nu bade ngomentaran heula kumaha pintonan atanapi maca sajak anu nembe tina video. Naha sae naha kirang sae cobi saha nu bade. Kumaha Dit komentarna Dit? Penghayatanna tos sae lah Pak. Ya, enten katawisnya penghayatanna tadi sae. Terus Adik? Saya Pak. Suara jelas. Sae. Tak upami hidup tadi hoyong nonton deui tiasa diakses tina link YouTube ieu atanapi langsung scan barcode ya. Catacan engke nganalisis ya kurang terangkeun heula saulas ngeunaan sajak. Jadi naon atuh ari sajak teh? Jadi salah sahiji karya sastra ya dina wangun puisi anu mugarna teh ya. Jadi bahasa anu dipake dina sajak mangrupi atarapi sifatna teh konotatif ta eta mugarna teh. Jadi bahasa teh konotatif atanapi ngandung arti injeman makna teh kiasan seperti gitu. Jadi kaugar ku basa anu kumaha di dieu diantarana wae kaugar ku diksi atanapi pilihan kecap gitu. Terus unsur sajak nu kahiji aya adegan lahir ya. Enten aya adegan lahir. Dina adegan lahir teh aya tipografi, citraan, gaya basa, purwakanti sareng diksi. Jadi adegan lahir mah anu ngawangun eta sajak. Nah, nu kadua aya adegan batin. Nah, adegan batin mah unsur anu aya di sajeroning sajak. Pami tadi lahir mah unsur anu katingali, unsur aya unsur anu ngawangun sajak gitu nya. Anu adegan batin mah aya di sajeroning batin sajeroning sajak seperti itu. Anu kahiji aya jejer cantos dina unggal karya sastra ngagaduhan jejer atanapi tema teh ya. Anu kadua aya rasa. Nah, dina sajak aya rasa. Jadi rasa teh anu ngajiwaan eusi sajak. Terus nu katilu aya wirahma tun atanapi nada ya. Enten nada mah unsur anu kagambar atanapi nyoko kanu pangarangna. Terus nu pamungkas aya amanat ya. Terus terang amanat mah jadi pesan-pesan anu biasa dipetik dina eusi sajak eta naon eta. Terus dinaan gaya basa ya. Gaya basa aya 6 poin. Nu kahiji aya metafora atanapi babandingan. As anu kadua aya lalandian atawa ngaganti ngaran. Anu katilu aya mijalma atanapi personifikasi. Terus aya gaya basa ngasor atanapi litotes sabalikna tina kanyataan. Terus aya gaya basa rarahulan atanapi hiperbola. Jadi nimbulkeun rasa anu kaleuweuhi. Anu pamungkasnya terakhir aya gaya basa rautan atanapi optimisme. Jadi dina rautan mah aya ngalemesan maksud. Terus aya wanda sajak. Wanda teh jenis ya. Tadi saparantosna aya unsur, terus aya gaya basa, aya oge wanda, aya jenisna. Dina wanda sajak aya 2 ya. Nu kahiji aya sajak lirik jeung sajak epik. Tah ieu aya LKPD anu kedah dipidamel ku hideuk. LKPD teh naon? Lembar kerja peserta didik ya. Jadi aya LKPD anu kedah dipidamel tina pembelajaran anu ayeuna. Terus formatna ku Bapak tos di
dilampirkan oge dina file anu tadi dina classroom teh janten kantun ngakses eta kantun ngeusian di dinya ya seperti itu. Terus aya paluruh gaya basa. Nah, terus jelaskan unsur sajak dina sajak anu tadi ya doa teh nu kaya Abdul Mustafa. Nah, terus aya aspek penilaianna tan waktukeuna. Oke, henteu perorangan tapi berkelompok ya kumargi dina diskusi dina Google Meet mah kawatasanan waktosna gitu nya. Janten ku Bapak dipaparin instruksi diskusina disaluareun ieu tiasa ngalangkungan WA dibagi tiluan-tiluan we ya anu tiluan berarti anu opatan itu ya. Jelas berarti jelasnya sadayana Jelas, Pak. Jelas Pak. mohon terus ku Bapak terus dilampirkan oge nya dina Google Classroom pertemuan kahiji ngeunaan sajak ya KPD-na angket tiasa diakses dipidamel materi nah tiasa dibaca deui materi anu tadi terus saparantosna diajar saparantosna ngaguar pertemuan kahiji ngeunaan sajak ngeunaan nganalisis eusi unsur jeung aspek kebahasaana aya evaluasi pangajaran ya dina ieu sajak. Jadi ya saparantosna beres Google Meet ieu tidak biasa ngakses ieu form ya biasa ngakses ke ku hidup dieusian saputar tanapi sabudeureun materi anu tos diguat upami teu aya patarosan pertemuan ayeuna urang cekapkeun dugi dieu heula ya. Dina pertemuan minggon payun urang masih kene dina materi sajak dina minggon payun atanapi pertemuan salajengna urang ngebahas ngeunaan parafrase ya. Jadi naon ari parafrase kayak dina sajak teh ku hidup biasa di nyaritakeun deui isi sajak teh eta gambaran singkatna ngeunaan parafrase ya. Ayeuna mah LKPD-na dipidamel tadi hilap bapaknya dina LKPD waktu ngerjakeunna ku Bapak dipaparin waktu 3 dinten janten teu kedah dikempelkeun ayeuna. Insyaallah urang tepang deui minggon payun teu hilap Bapak oge ngemutan teu oleh ngemutan kasadayana upami berkegiatan di luar emot perhatikan protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, tapi menjaga jarak ya. Seperti urang pungkas wae mangga ku KM deui Saparantosna diajar hayu urang ngadua sarengan ngadua di kawitan alhamdulillah. ngadua ringse haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana mangga tiasa live. Atur nuhun.